Naon? Naon cager. Cager. Lain isuk ieu boga acara naon ieu jala harangan ka sawah ieu. Boga gorengan naon tah? Nah, aya orang. Atuh biasa napa nyai masuk daekan kitu naon jadi jendare. Oh, ari aya mah. Heeh, aya teu? Aya, Aya cuma karipik doang. karipik. Tuturak lah mus ompong ya. Nah, karipik tuturuk, tidak empuk. Ih, coba na lu karipik lah. Halo, lo. Ayo aja burung ya. Tara, aku bawa karipik. Tah, anu renyah, tah. Turak Biarpun mah. karipik itu. Tara, karipik ieu renyah. Beuh, olah-olahan lu mah huntu nu ampung ge teurak ieu mah tah ge. Gerak tadi kan orang buka karipik doang. Tuh bangsaan orang sing coplok doang kurang dari yuk. Piraku sakit renyahna. Di bangsanya. Sok gerak. Naon? Empuk. Pastilah. Enak. Anak-anak. Heeh. Mana ya? Ih, temenang ieu nyian. Menang OKB. Kabe. Nanti nyaho. Itu orang mah. Ih, nang OKB tuh ya. Jangan atuh. Ih, teu pasti. Ngeunah mah. Bukan channel YouTube teh ya? Heeh, eta lah. Oh, nya. Ih, Benar mantap iya. Beuh. Hidupnya ge bikin ketawa ini. Enak. ih jahat tuh tara ku Pak Ustad ompong ge. Empuk barang ama. Tanya. Coba hadap cobaan. Ya. Renyah, gurih deh. Gurihnya. Empuk mantap. Mana ya lah mana amat. Dina Mana iya. keborong di mana? Tim OKB. Kabe. Heeh. Loba di warung-warung ge. Loba. Heeh. Pesan bisa. Bisa. Terus Tinggal hubungi bae tim OKB. tim KB siap borong kula. Ih, dena gitu. Perlu majeng pabrik na kurang diborong. Nek kiloan ge bisa ieu mah. Nek kiloan. Nek berapa kilo meulina mesenna? Atuh 1 kilo be. Same amat. Bingung nah ini benar mah. Ih. Pokoknya untuk balik ke sawah. Ayo. Yuk. Ngadanya. Assalamualaikum. Salam. Kuna, tapi usai karipik yang dibawa-bawa. Ih, tak ada aja lemah bedenganan. Karipik mah dahar bawa deh nunggu nang. Tuh. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu uninga tengah rokok di kamari arasem kabina-bina kamana ari manusia teh kamana ai jalma teh zaman kula kamana dunia kula kamana teu biasana kula ningali barudak ulin di baruan papanekeran ayeuna teu aya teu biasana kiwari kaula ningali budak awewe di pipir cecem seuneu ayeuna teu aya wer amuing Samunian dor tak keong kepota aing keluar yo tinggal lihat duanya yo sasamunian dor tak keong kepota dia nu kere nya aing nu kere. geus geura kitu tuh ieu heula itu betul. itu Di mana? 10 Itu. kama yo orang kama bari itu betul ayo 4 5 genap 7 8 9 10 gas. Ayo. Ini orang teman ini di bae. Di bae aman yo. Oh ayo. Gandeng dia. Oh iya. Kamana sa Eli nih itu ya nyamunina torok. Kamararana ya lah. Ja euwut pendak-pendak.
Kaula asa bararingung lempang kagardu eueuh jelema di masjid pangeusina geus rehe. Saura tongeret geus teu kadenge, saura manuk geus teu araya. Kamana ari dunia kaula? Kamana zaman kaula? Bisa jurinya nyamuninya teu pernah. Muak dia Dia meren. Aduh, bau. Dia. Kayak kesalahan tuh di bae. Pindah lokasi kama yo. Cun balik aing melen pindah lokasi cun balik di minahna. Lanjut siaran bae kumaha yuk. Ayo. Siaran. Entong bae bisi urang kesel mun di bisi jelmana. Oh, jago aingnya. Merontok dulu. Panen mayo. Lumayan ya jika nyerang dan nyon popron tanah anta popron. Lumayan yo. 2 bulan deui ka ala. Kamana ya ajo jeung kobet pendak-pendak. Ih, kamana punya munina? Pak Ustad, dulu iya henteu. Ajo jeung kobet. Satu geus amat. Panel amat Jumina. Oh, Jum. Tenang lo. Oh, laku tak? Ih, naon sih? Yeay. Makin penasaran kulam. Papatkan gitu kurang. Pelet lah. Senangnya dalam hati. Kalau beristri 2. Senangnya dalam hati. I love you. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kembangnya tuna rasa sayang, rasa cinta. Yang gimana? Ini guys. Ngelaju tuh jeung kobet. Tuh, juga hati. Orang tuh dulu. Iya neng Jumina makin hari makin burung ba. Naon seuneu? Atulen maksud doang sene. Jadi ngebaranya teh ya gitu. Ya Pak Ustad, ya rada kapincut ya neng Jumina. Batok tuh minah tuh lah. Oh. Yang salah. Jadi Pak iyo santelo. Atuh urang menang guan heubeul ti tadi. Orang jalan mana mah keur bercinta merentah karung naon deuleu. Tuh. Kumaha ya urang mending baca kana yuk kana yuk. Masa Asep. Oh, kali itu bae. Kana asepnya nyampun ayo. Aduh, lalelesna. Kang Raja. Sampurasun juragan. Saha maneh? Kaulah Hasan. Hasil tikosan. Pantesan Bang Wirog. Aya tujuan maneh ka dieu? Hampura juragan. Kaulah ka dieu teh bade ngadu ka juragan. Ngadu naon? Jeung saha maneh ka dieu? Kula nyanda kerencangan ieu ka dieu juragan. Coba tah ka dieu. Kadir. Kadir. Ka dieu ge. Kadir. Ka dieu ge. Aya naon Hasan? Si juragan hayang panggil jeung maneh tah. Saha eta? Kaulah Kadir, kablablasan diruyuk. Waduh, amuing pantesan doang tunggul kaung hideung bucitreuk. Aya naon maneh Kadir ari ieu? Hampura juragan, kaulah rek ngadu dina tahun ieu. Juragan teh kudu nangtung deui. Nangtung jadi naon? Mimpin ieu daerah di dieu. Sabab kaulah ngarasa pamimpin di daerah dieu. Oh hijieun anu paduli ka rakyat. Ke.
Si Hasan ieu asa-asana jadi tim sesabelah baheula. Mohon hampura juragan. Baheula maneh nu ngogoreng aing, baheula maneh nu ngagagoreng kana kayaan aing, bahwa aing teh jelema teu boga, jelema bodoh nu akhirna masyarakat teu percaya ka aing. Hampura juragan hampura, ayeuna mah kudu kaula minta hampura, minta dihampura ku juragannya. Ayeuna mah di tahun ieu kudu nangtung deui sebab pamimpin-pamimpin nu kiwari loba nu zalim ka masyarakat. Kiwari ku sararia karasa len. Ku pedah diberesan lae jeung minyak saliter nurut. Akhirna naon jak kiwari karasa ku tulang beung sararia. Waduh. Kunaon ya? Emang sararian ya. Aya naon ya? Aya naon? Ini nek lempang we. Sieun emang sieun. Makana ceuk aing baheula ulah kasogok ku duit, ulah kasogok ku minyak saliter, eta mah ukur sapoe. Dia ngajabat masa 5 tahun 10 tahun. Akhirna nek kumaha dia geus kieu. Pan baheula ge geus di bejaan ku aing, bahkan dina katerangan ge kieu. Lamun teu percaya tanyakeun ka ustad, ka kiai, ka ajengan. Dina katerangan lamun teu salah dina kitab Nasoihul Ibad dijelaskeun. Sayati jamanun ala ummati ya piruna wal fuqaha ipayabtalihumullahu salasin balyatin. Lamun teu salah eta kitu, lamun kaula salah wajar teu ngaji. Dina hiji poe, dina hiji mangsa, dina hiji waktu umat kaula bakal dicoba ku 3 cobaan. Salah sahijina mana? Salah sahijina umat kaula bakal dicoba nyata ku pemimpin anu dolim, kuari ku sararea karasa. Eta ucapan Kangjeng Rasul keur baheula. Mana sudah Allah ini mana anaknya sok ulet wah. Ya ini pernah. Ya sih saya lah. Kamu kemana? Tadi mau ke sawah. Sawah? Sama siapa lo? Gak tahu. Sawahnya? Saya mau minta uang. Uang, urusan aja anaknya. Emang menak. Aing pelit. Tah denge ku dia eta salah sahiji ucapan Kangjeng Nabi nu akhirnya kabuktian kenyataan kuari. Hampura juragan. Mas, maju aing nek lempang heula. Karasa betulang beung dia wawanianan ngadu ka juragan dia mah. Sugan aing mah moal kitu ieu orang kerengnya. Tuman hakan ku dia hakan. Sep, aing lagi minah jeung sepelo di sawah. Kenapa? Nyao kadongker bobogohan teh jeung tamu deukeut. Geuraku. Palerer kitu mah terus burung selama ieu kana aing. Mere jampe barang lain karunyaon pisang ngit Ku mana susul yo. atuh disusul lah. Teu jelas ngaranna mah jeung mah aing ka nyerikeun. Amang sawah lah. Normal sampai buat ini lanjut sebelum kita bertemu. Itu minah. Sama ini makan dua sampai lo. Nonton. Enak uin ini lama. Kecil awasan. Dengan urusan awasan kan pula. Ada blok bahagia air, baso, umaha, mau orang umaha. Jadi buat enggak. Lihat ini masih jom. Kalau nahanan duaan, ini emang. Nukur diuk, kan Niuk, mau awasan. Pukul tang ngajak cacah, nih cacah naon buah. Tuh, orang menang aja doang. Paham nih masalah paham. Ubet biar eta aja jeung kobet. Weh, ngangeunahanan di dinya heueuh aing menang beja tina arorok tah.
Kak Ustad ngadegetan mah indung kula. Salah paham, salah paham. Denge kenceng. Iya, merek disengit atau setiap orang minta cai kadinya. Lain merek pikarunyaeun. Ustad. Ih, bejakeun tadi nyar-nyar barudak si Ajo. Nyar barudak kumaha? Karunya kepanasan cudang ka dieu muheula. Dia deh jum teu neuleuh. Nah, Tapi raku da. Ari kana eta Ustad kolot daek, ari kana yang teu daek. nah berguna nyar itu tuh aing tuh. Nyar Ajo naon? tuh jeung Kobek. Bohol. Bu aing itu tuh nyar Kobek jeung Ajo. Ngarang jai mana dia duaan dia jeung ieu. Atuh heuh, puga tetep pendak. Aing nanya kana Pak Ustad. Itu cerita nama. Nya urang karunya ke nawaran cair pepanasan. Teu nyaho ya. Bohong lama eta Sep. Ada dua anak Sep. Anak mah. Pepanasan besideng kulitna karunya ka Ustad mah. Aunya Bang Austan. Galak baik karena ka Ustad sok magahan ngaji ke barudak. Iya mah Kak Ustad, masalah ngaji masalah hate. Ulah ngomong kana ngaji. Loba jelema nu bisa ngaji tapi teu bisa ngaji diri. Loba jelema nu bisa magahan batur tapi teu bisa magahan awak sorangan. Naon nya Kak Ustad ngomong kana ngaji hate, imah hate nyeri. Jangan nu bae nu kata Kak Ustad lah. Gitu kelakuanna. Atuh arana ge selera laki punya selera teu Ustad teu kiai. Bararohong munafik kabehan ge. Salah paham. Salah ngarti, salah paham. Kali wae mati lah. Ngarti ing mah. Aduh, Kabogoh emak deuleu Ustad, mojok jeung juminah ta orok keneh. Anjing. Itu ya lokot kolot. Asa tahu nanti. bae non. Mana ba? Aman. Husya. Emang. Kita cocok. Tuh. Dia deui tiga harting mah ari aing teu dipilih ari Ustad pelo. Ngaho. Geus kudu ya. Percaya dah kenteu bodo amat. Dulu sih bating. Woi. Tuh ini sama foto sama geus lah di eta deui. Paling ku aing teh. Ra ku aing da ngudag deui kana juminah. Cirik ya. Salah paham naon? Tapi bukan teh naon ku lama tadi mah cuma karunya bae pepanasan meujeum mah geulis bae non. Atuh doan kena di sawang. Atuh eta supaya ulah ka panasan nyar barudak. Atuh burung mere cau mere dangdur bohong. Atuh teu bohong tah jeung di dahar. Endung tuh sama gitu. Engke goreng cau deui. Iya. Marah. Ulah marah tuh. Kan mata Ustad mau cau mah dangdur mah biasa. Iya tuh ayahna be. Sabodo. Kemana? Balik. Aing. Ieu mah kadong ka kucu dina hampas, nu ieu ucu, nu ieu leupas.